Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya kudanget ayeuna di pagi hari suasana di kebon pakuan baraya. Wah, masya Allahnya tuh. Mugia kabaraya-barayana Kang Haji Channel, mugia dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancarannya baraya. Tah saurna teh cenah baraya di kebon pakuan teh Kang Haji Channel tos aya baraya. Saurna teh cenah tos aya di kebon pakuan nembe mulang nembe dongkap pangentennya di lemburna di Ciamis Cisaga. Tah kugituna hayu urang gaskeun we mah urang tepungan Kang Haji Channel. Baraya ayeuna teh para petani teh memius mujarma baraya tuh di tanaman sampe baraya tuh. Wah, masya Allah tuh. Ieu dugi ka mah tuh ka ditutup sapu unggul barayanya. Masya Allah. Barayanya alah masya Allah ya, suasana di kebun pakuan baraya. Tapi Kang Haji Channel apa di mananya baraya? Wah, itu baraya tuh mending terus ayah baraya. Kang Haji Channel terus beres nyebor cenah baraya di lemurna. Tah ayeuna tinggal nyebor di kebun pakuan baraya. Tah begitu orang gaskeun nya barayanya. Waduh, assalamualaikum Pak Haji. Aduh, iya anu tos mudik ya euy. Kumaha sehat Pak Haji? Aduh, tadi nongko ku abi teh bari di babadan teh ayeuna teh ieu tuh terus ngangge sepatu bot. Waduh. Masya Allah tuh baraya ya anu tos. Tos mudik ngal baraya tos nyebor di lemburna cenah ayeuna tinggal ngababadan ieu tuh. Masya Allah nya baraya. Tinggal ieu anu tos. Tuh nyebor di lembur mah semangat pajinya. Nya dari teh kangen awan. Nya atuh kitu aloh teu. Di poe lieur. Liurnya tah ieu kumaha kangkung tadi rencana teh cenah bade ayeuna panen teh sanes. Panen. Nya teh ku abi teh bade pagi-pagi teh mata ka dieu teh bade ngababadan ieu da tos barala ieu teh. Aduh, masya Allah. Barayanya masya Allah tuh. Rencana nate ayeuna Kang Haji Channel bade panen baraya ya. Panen kangkung cenah baraya tuh, masya Allahnya. Masya Allahnya baraya tuh suasana di kebun pakuan baraya tuh. Wah, masih asri baraya. Wah, masih sejuk pokoknya mah, diiringi dengan kicauan burung baraya. Wah, Masya Allahnya. Aku gituna orang teh kedah selesai bersyukur baraya. Mami orang ku sering-sering bersyukur, insya Allah pasti Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Masya Allahnya. Wah, tinggal pedas ke ya Kang Haji Channel. Tarik le. Oh. Aing itu aing tuan itu hawa aing panen. Oh, jadi Pak Haji teh maturan mitohanya panennya. Wah. Aduh. Oh, ripu Pak Kang Haji teh nya. Nah, ripu kumaha da mitoha tuh Kang Haji? Heeh, harunya. Nya.
Baraya cenah jadi Kang Haji channel teh mudi keula teh Aing teh kamera cek kamera nih. membantu salam mertuana baraya cenah panen di ditu ge baraya Masya Allah nya. Tah ieu cing cirining salah satu minantu idaman mertua baraya tuh. Wah, Kang Haji channel. Masya Allah. Alhamdulillahnya baraya tuh tinggal ya ayeuna Kang Haji channel nuju panen kangkung baraya ya. Waduh bari dikinten ka mana Kang Haji Pak kangkung teh Kang Haji? Beres. Langsung bangsarnya Kang Hajinya. Aduh tuh tinggal baraya beres panen di lembur cenah. Langsung ya panen kangkung di kebun Pakuan baraya. Masya Allah. Tinggal ya Kang Haji channel. Ya kangkungnya kangkung super baraya ya. Wah pokoknya maraos barayanya Masya Allah. Kumaha sehat anu di lalmur Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh baraya cenah Kang Haji channel anu di lalmurna sarehat cenah tah ka baraya-baraya Kang Haji channel ge mugia baraya-baraya Kang Haji channel dipaparinan kesehatan kemudahan kelancaran. Masya Allah ya. Tumis kangkung asin tambah tahu baraya tambah we sambal goang. Wah Masya Allahnya berkah. Masya Allahnya baraya tuh Kang Haji channel nuju panen pokona mah tah kukituna urang ge kedah seueur bersyukur baraya tuh tinggal kami urang ku bersyukur insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Masya Allah ya baraya tuh luas baraya tanaman kangkungna ya tinggal pedas kieu Kang Haji sok babadan Kang Haji lah. Oh Masya Allah ya baraya perbanyaklah rasa syukur insya Allah baraya kami urang perbanyak rasa syukur pasti kalau ge dimudahkeun. Tah panginten kitu heula nya baraya aktivitas di pagi hari Kang Haji channel panen kangkung. Pokokna mah ka baraya-barayana Kang Haji channel tong hilap seueurkeun rasa syukur, tingkatkeun keimanan jeung katakuan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salatna, perbanyak sholawatna, insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.